Wargi jamaah anu mulia, alhamdulillahirabbil alamin. Urang sadaya masih kena dipaparin yuswa ku Allah Subhanahu wa taala sehingga urang sadaya biasa linggih deui ieu mushola kanggo acara mana urangnya eta pangaosan enjing rebo ieu. Wargi jamaah anu mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala parantos miarang ka urang. Miarang sangkan urang barang penta ka anjeunna. Lamun cek bahasa Arab nama ngadoa. Ari ngadoa teh barang penta kasa ka Gusti Allah. Di mana orang menta ka anjeunna pasti Allah bakal ngaijabah. Ya, pasti bakal ngaijabah. Sareng ari menta ka Gusti Allah eta mangrupikeun ibadah nu panggampangna. Ya. Ibadah nu panggampangna nyaeta barang penta ka Gusti Allah. Di mana barang penta ka Gusti Allah tadi teu ngandung syarat seperti salat. Salat ngandung syarat henteu? Ngandung syarat, kudu kumaha dina salat. Kudu bersih. Ya. Bersih tina hadas. Hadas teh aya 2 kadebu, Pak. Ayah hadas alit, ayah hadas ageng. Hadas alitnya ku wudu, hadas agengnya ku ibak. Alhamdulillah. Biasa niat ibakna kas ka budak leutik wae. Tiba patahan deui niatna. Geus tamada geus arapal bersih tina najis dina pakaianana, dina anggota badana jeung dina tempatna eta dina ibadah salat. Ari dina ibadah menta ka Gusti Allah mah bebas ku. Nya, kumaha kaayaan tingkah urangan ulah wae barang penta ka Gusti Allah alias ngadoa di tempat anu kotor. Seperti di tiolete, apa tiolete? Di jamban. Ya. Mau didinya wungkul. Ya, gitu. Oge, urang tingali dawuh Allah Subhanahu wa taala anu parantos didawuhkeun tadi. La ala wallahu a'lam. Wa qala rabbukum sareng parantos ngadawuh dina arti nitah. Ya. Saha rabbukum pangeran anjeun sadaya. Tuhanmu lamun cek bahasa Indonesia. Ya. Gitu. Sakabeh hamba naon nu dicarioskeun ku Gusti Allah ka eta hamba teh ud'uni geura minta anjeun kabeh ka kami wungkul. Ka Gusti Allah wungkul. Khusus ka kuring. Ya. Bil ibadah. Kalawan ibadah ngadoa. Astajib lakum. Ya Allah teh kitu. Pasti kami bakal ngaijabah kana pamenta anjeun. Urang dititah menta ka Gusti Allah. Di mana-mana orang teu menta ka Gusti Allah, orang disebut jalma gede. Jalma gumede alias jalma kamu cek bahasa barudak meni somse cenah gitu. Nya, bener teu? Ih meni somse tarananya ka uing. Mun cek Gusti Allah ih meni somse teu menta ka uing gitu. Mana dawuhna? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya
Saestuna ari jalma-jalma sadaya yastakbiruna anu gumede eta jalma maksudna teu ibadah ka Gusti Allah teu berang penta ka Gusti Allah sayadkhuluna jahannama dakhirin bakal dilebetkeun eta jalma kana seuneu neraka kalawan hina nu tadina berat beungar dimuliakeun di alam dunia tapi tara barang penta ka Gusti Allah maka ku Gusti Allah bakal dilebetkeun jaga poe kiamat kana seuneu neraka nauzubillahi min dzalik urang ulah sampai seperti kitu jamaah nu mulia seueur nyewu nya Pak amalan-amalan doa-doa dina Al-Qur'an nuku urang tiasa diamalkeun di antawisna paling pinter tuh nya paling pinter jeung paling sering ku urang dibacakeun doa sapu jagat dina Al-Qur'an teh aya nu apal nu sapu jagat paling pinter heuk bae urang tinggal bahkan Bu Pak nya dina Al-Qur'an teh aya doa bisi hayang boga salaki aduh kadinya ya bisi hayang boga salaki bisi hayang boga pamajikan teu gerak kotek-tak hayang apa mana doana Bu aduh ya aya doa di bapatahan ayeuna bisi Robi latadarni pardan eta teh doa jang menta mun la awewe hayang boga salaki mun awewe hayang boga kumaha tadi teh mun lalaki hayang boga pamajikan mun awewe hayang boga salaki mana bacanya tadi apa pura-pura Robi latadarni pardan nya Robi latadarni pardan naon hartosna teh kieu duh Gusti ulah ngantep ka abdi nyorangan ya begitu Robi latadarni pardan atuh buat ka Pak Aris temlekeun teh ya guae saha wae eta mah tuh kitu bisi ya mah cek Allah teh kitu nya tuh dina Al-Qur'an teh loba doa-doa nu ku urang bisa diamalkeun di antawisna doa sapu jagat tadi jeung bisi urang hayang boga salaki tah eta doana diapakeun rek ditulis jangan nu nganggur rek nyamang gak terangkung insyaallah ku Gusti Allah bakal diijabah nya gitu emutkeun urang sing emut ari ngadoa teu pira ngadoa teh nya teu pira ngadoa ari ngadoa teh eta mangrupikeun ibadah nu sae nya nu kacida afdolna teu hese naon margina nalika istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Siti Aisyah nyarios ka Kanjeng Nabi dawa Aisyah ka Kanjeng Nabi ayyul amali afdolu amal anu mana anu sae saur Siti Aisyah ka Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi ngawaler karena pertarosana Siti Aisyah adu'a'u li nafsihi ngadoa pikeun diri na eta jalma ngadoa pikeun diri urang tadi ge sarua sae teh Robi latadarni pardan teh sae da keur diri urang sok masak kedeung deui rek usum. Hah? Ya, heug atuh.
bisi urang hayang boga turunan. Pokoknya deh kan. Mocokeun we rangda jeung dudas. Oh, japan dikhususkeun. Nya ari kanu sajen mah nya teu kudu da geus apanya lira urang. Geus lah jauh teuing geuna nya. Itu. Emutkeun. Nya. Bilih, ya, orang teh da sering ngadoa teh nya Bu. Ya Pak. Sering teu ngadoa? Hah? Bilih teu ngaraos atawa ngaraos doa urang teh teu diijabah. Ya. Rumaos teu? Rarasaan dewek mah. Ya. Sakitu geus sagala dibere ku Gusti Allah, urang tingali dawuhna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mamin muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qita'atar rahimi. Nu pihartosna sapotong heula. Ya. Tepati-pati ngadoa hiji jalma muslim ku hiji doa, ku hiji pamenta. Nu mana dina pamenta tadi teh laisa piha ismun lain pagawean dosa, lain pamenta dosa. Wala qita'atar rahimi jeung lain menta ku pegatna silaturahmi. Kumaha pegatna silaturahmi? Urang teh paling gampang ngomong, kajeun lah si eta mah teu datang oge sanu nyaho teh doa. Nya sumuhun sanu nyaho eta teh doa. Deuh kajeun teuing si eta mah teu datang oge. Tak riweuh bisa. Saya teh megatkeun silaturahmi, jalma datang silaturahmi lain. Ya, dipegatkeun ku urang. Ila atahu biha. Kajaba bakal ngaijabah Gusti Allah ka eta pamenta jalma muslim ihda salasa. Salasa hiji tina tilu perkara. Ya. Jadi kieu nalika ngadoa urang hayang buru, jadi intina dina ngadoa urang ulah hayang buru-buru diijabah, da pasti Gusti Allah bakal ngaijabah. Ya. Ulah hayang buru-buru jeung urang kudu percaya yen Allah bakal ngaijabah kana pangdoana. Ya tadi cek hadis. Mamin muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qita'atar rahmi ila atahu biha. Maka Allah bakal ngaijabah kana pamenta eta jalma. Emutnya. Tilu hal Bu. Ya Pak. Allah bakal ngaijabah kana pamenta eta jalma ku tilu hal. Nu kahiji ima ayu ajilalahu da'wata. Mungkin Allah bakal ngaijabah kana pamenta eta jalma ayeuna di dunia. Laras teh. Urang gaduh salaki. Kalinya dewa. Urang gaduh pamajikan. Eta teh tina pangdoa urang. Urang gaduh murang kali eta teh tina pangdoa urang. Urang gaduh itu, gaduh ieu, gaduh eta teh pangdoa urang. Ya. Pamenta urang ka Gusti Allah dicumponan ku Gusti Allah di alam dunia. Nu kadua wa imma ayyudakhiroha fil akhir. Kadang mungkin Allah nangguhkeun ya pangdoa urang diijabah engke jaga di akhir. Engke tebu nalika urang dihisab jaga nya Pak di akhirat. Berat urang bakal ditimbang.
Kumaha cek dina Al-Qur'an teh. Pan aya. Jadi saha jalma nu berat timbanganana bakal wa amma ma sakulat mawajinuhu bahwa fi isati radiyah wa amma man hopat mawazinuhu bahwa kumaha fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma narun kami paling terhebat berarti getol macana getol ngaji ya itu doa Allah teh engke teh bakal ditimbang bakal ditingalikeun di satu saat nalika berat timbangan urang nya sarua saimbang antara hade jeung goreng maka lamun perlu perlu kamana nambahanana neangan tambahan maka bakal diteangan tambahan-tambahanan. Ternyata aya pamenta urang dina urusan dunia nya aya pamenta urang tina urusan dunia anu teu lain teu anu can diijabah ku Gusti Allah lain berarti Gusti Allah teu ngaijabah ya can diijabah ku Gusti Allah diijabah dijadikeun amal soleh ku Gusti Allah jang pangbeberat timbangan urang jaga di akhir. Oh si eta teh menta A. Naon margina teu diijabah di dunia. Lamun diijabah di dunia pisang saraeun Gusti Allah uningan. Geus senang urang teh sorangan wae. Tiba-tiba menta kadieu deui wae. Ya da apa uningan? Nya gitu geus puguh urang teh teu kitu teu kieu hayang kieu Allah uningan lamun kieu ente cilaka ente bahaya aya nu hayang beunghar diijabah teh ku Gusti Allah loba nu diijabah loba nu henteu cek perasaan ya lamun di beunghar eta jelema teh unggal teh ibadah teh ngadoa teh hayang we beunghar nu Gusti pasian beunghar abdi ku Gusti Allah can diijabah naon margina Allah uninga lamun eta jalma dipaparinan beunghar nya matak cilaka ka eta jalma ya sangsara oge nya sakitu sangsara harga dirina teh ruksak Bu nya aya teu oh harga dirina teh ruksak komo lamun dibere beunghar keur teu beunghar oge ngalamun teh kieu mun uing boga duit mah rek ka anu lah ka mana kanu goreng pokona mah disebutkeun bisi pajarkeun apalan mani apal aja da gitu nya jadi diperat ku Allah teh beungarna teu dibere. Nah, lantaran bakal cilaka panaya. Allah maparinan rezeki ka jalma teh aya nu jembar, aya nu sempit. Nya wayak dir teh kitu nya. Allah mere ka eta jalma jembar rezekina jadi jalma beunghar bisa we tina pangdoana. Lantaran eta jalma bisa ngokolakeun hartana. Aya dun jalma najan jerit cempling tengah peuting. Diteruskeun maratan langit ngoceak maratan jagat hayang beunghar. Da Allah teh uninga eta jalma teh bakal cilaka ku kabeungharanana, bakal ruksak kahormatanna ku akibat beungharna ku Gusti Allah teu dipasihan. Da engke jaga paheula malaikat begitu keur ditimbang ente jerit cempling tengah peuting lain hayang isi. Ya,
jerit jempling tengah peting hayang beunghar ngan teu di lain teu diijabah can diijabah beungharna anjeun tah doana anjeun hayang beunghar kop. Jadi tambahan beberat tina timbangan kasaean. Matak orang nu ngarasa sangsara doa ngadoa wae ulah maido ka Gusti Allah kudu sadar. Dewek boga duit sakitu oge dipake wae maksiat komo deui loba bakal lain make deui bakal ngondang maksiat. Da Allah teh kitu. Di ahe ya pamugi-mugi urang mah nya di dunia dicumponan ku Gusti Allah. Di akhirat komo ditambahan tuh atuh kitu. Nya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapa minta urang ka Gusti Allah. Anu katilu ya dawuh Kanjeng Nabi teh gitu. Ya. Ima ayas rifa anhu min su'i mislah. Dina pangdoa tadi teh. Ima aya mungkin ayasripa anu nyaeta dihindarkeun anu ti eta jalma min suin tina kagorengan sebutkeun we tina mara bahaya mislah anu sarupa maksud anu samodel anu saukuran timbangan kagorengan tadi jeung doa nya Bu. Misal urang bakal aya hiji perkara anu mungkin rek tumiba ka urang kumargi urang ngadoa ka Gusti Allah teu apal kana naon rupa nu bakal tumiba tadi ngan urang intina ngadoa ka Gusti Allah maka ku Gusti Allah dialihkeun pangdoa tadi sebutkeun we tadi urang cek urang teh urang hayang beunghar tapi rek aya musibah ka diri urang nya maka hayang beungharna tadi diangge pikeun mengkolkeun musibah anu bakal tumiba ka diri urang. Itu aing ngadoa teh, urang mun capek ngadoa, aya nu ngomong kitu tuh. Nya. Capek ngadoa, salat tapi anggar wae hirup teh kieu wae, geura pikiran ku diri sorangan. Geura talungtik diri urang salama ieu urang dibere kasehatan. Batur mah katampona teh akit deui nya sampekeun kari boga ambulan oge